Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Al-hadis. Sembah, sujud, pangabdian, pamujaan tinangtos muga tinuju ka Allah Pangeran anu salalawasna mangpirang-pirang kanikmatan ku anjeunna dicurahkeun ka urang sadayana. Seueur keneh perkara anu teu acan disukuran batan perkara anu urang tiasa nganuhunkeun ka Allah. Maka mudah-mudahan ngariungna urang dina ieu patempatan dina raraga nganuhunkeun sakeprul amal soleh, mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, akang teteh nu dimuliakeun ku Allah. Dina wengi ieu simkuring lianti pancen tugas di pimpinan jamaah Persatuan Islam Al-Mutakin Hanca Kemis K2 K4 oge sakantenan pancen tugas di Al-Ustad Al-Mudirul Am Al-Ustad Dr. Latif Awaluddin kanggo ngalayat marurang kali bararatah gitu Bu Haji barudah. Hapunten kedah nama anu ayeuna ngalayat teh Ustad Latif, insyaallah anjeunna baris tepang sareng urang sadayana dina dinten Senin sakantenan ngulem ka Bapak Ibu sadayana ba'da asar di wewengkon Ustad Budi di Nurul Iman sambil penutupan PLKJ supados enjingna dinten Salasa aranjeunna langsung mulih deui ka bumi sewa-sewa. Atas nami Al Ustad Al Mudirul Am nganuhunkeun saageng-ageungna hatur nuhun laksa ketika bingahan diwuwuh ku doa jazakumullahu khairan kasiron ka ketua jamaah akhiri sa para kanca para sepuh para abah-abah anu tangtos kaririweuh ku ngurang kalih PLKJ oge hatur nuhun pisan jazakumullahu kasiron ka keluarga besar Bu Haji sa para kanca atos kalinggihan mangitanya kabalaan kaganengan yang kitu nih kadang gadis mah sok langkung rame nya batan bujang itu lu sok sagala diobrolkeun eta teh mohon. Mudah-mudahan naon wae pengorbanan amal anu dicurahkeun ku jamaah para pini sepuh sadaya sing janten catatan amal soleh di payunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah panginten saparantosna kajian lajeng salat Isya berjamaah simkuring sakedik ngamonitoring marurang kali batali sareng administrasi oge persiapan aranjeunna kanggo mayunan penutupan. Bapak Ibu, akang teteh nu dimuliakeun ku Allah, urang masih ngahanca ngeunaan hadis-hadis Sahih Al-Bukhari dina Kitabur Riqaq bab anu didamelan ku Imam Al-Bukhari anu eusina teh
hadis-hadis anu matak ngaleketei kana manah, hadis-hadis yang menggetarkan jiwa. Namun tangtos Bapak Ibu, nalika ku hadis-hadis anu sifatna rikok, sifatna matak ngaleketei kana manah tapi urang henteu ngageter wae gitu, berarti kesalahan ada pada televisi Anda. Tiasa janten sim kuring pribadi masih keneh seueur dosa dugikeun ka hadis-hadis anu sakieu mulyana karaos sapertos biasa. Ikhwatul iman, ayat 3 bab. Alhamdulillah aya Ustaz Budi ketua cabang. Ayat 3 bab anu kusim kuring diserat dina makalah. Muka hiji babur roja ma'al khauf. Anu kadua babus sabri an maharimillah. Anu katilu ieu mah Imam Al-Bukhari ngadamel bab ngutip ayat surat naon Pak? At-Tolak. Babu waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Malih terkadang mah Bapak Ibu hapunten Imam Al-Bukhari ngadamel bab teh teu aya namian tos bab tos langsung kana hadis gitu. Kadang saeutos kitu. Nu mawi engke teh aya perbentenan para ulama dina nyebatkeun jumlah bab dina Sahih Bukhari. Aya perbentenan. Aya anu babna teh dietang berdasarkan yang dinamai. Aya bab dietang sadayana termasuk yang tidak bernama. Di mana Sahih Al-Bukhari teh hasil penelitian para ulama hadis mangrupikeun upami bahasa guru urang sadaya mah mahkota sunnah. Upami ditaros atanapi urang naroskeun hoyong saur abah teh gaduh kitab hadis, kitab naon anu paling kedah janten rujukan Sahih Bukhari. Janten Sahih Bukhari disebat kitab hadis pangsohihna teh sanes saur Imam Bukhari nepak dada, yeuh kade kitab kuring pangsohihna kados kitu. Tapi Sahih Al-Bukhari disebat kitab pangsohihna teh memang hasil nalungtik para ulama gitu. Harusnya nyapan upami anu akon-akonna Imam Al-Bukhari mah tangtos untuk sapertos kitu. Bab anu kahiji tinangtos upami dietang sareng bab anu sateu acan mah tos kasabriji ieu teh nya diwatesan we ulah langkung ti sakaca banyak ari langkung ti sakaca teh sok kumaha Bu sok dungdeng mah kana mastaka gitu terus we sakaca we heula gitu. Aya dua istilah anu kahiji roja anu kadua khauf. Non bentena roja sareng khauf. Ari roja mah harapan hiji hamba amalna ditampi ku Allah pami beramal. Harapan hiji hamba doana diijabah pami ngadoa. Harapan hiji hamba kengeng magfirah ti Allah, rahmat ti Allah itu roja. Dina ibadah, dina ngadoa wajib ngagaduhan roja. Tekenging hiji jalma ibadah ieu mah ditarima henteu kajeun cenah kitu tekenging. Anu kadua khauf. Naon ari khauf? Rasa kasieun kulantaran Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan keagungan luar biasa. Aya anu ngabentenkeun khauf sareng khosyah, aya anu mandang sami antawis khauf sareng khosyah. Upami bahasa guru urang sadayana mah gumantung pendekatan. Aya oge para ulama anu ninggalna teh gumantung kabiasaan gitu. Cindekna gambaran sederhana tina khauf nyaeta sieun. Nalika urang milampah itu ieu anu ngandung dosa jeung maksiat kena ku azab ti Allah Subhanahu wa taala. Janten
di satu sisi aya harapan nalika midamel amal soleh teh hoyong ditampi ku Allah, di sisi lain aya rasa kasieun amal teu ditampi dosa jadi siksa. Dua ieu perkara teh Imam Al-Bukhari ngagunakeun kalimat ma'a hatosna kedah aya duanana teu tiasa sabeula. Roja unggul teu aya khauf teu tiasa. Khauf unggul teu tiasa tanpa roja duanana kedah aya dina diri urang. Di antawis ayat anu janten dalil landasan ku Imam Al-Bukhari, Sufyan anjeunna nguningakeun ma fil Qur'ani teu aya dina Al-Qur'an ayatun hiji ayat oge asyaddu alayya anu langkung abot pikeun kaula min nyaeta tibatan ayat Al-Maidah ayat 68. Cobi gerapa parios dina HP biasana aya. Ieu teh dipotong ku Imam Al-Bukhari teh. Awal nama Bapak Ibu Akang teh aya kalimat ya ahlal kitab pami telepan. Ya ahli kitab saur Allah. Lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, "Yeuh ahli kitab, arandika henteu dipandang ngagem agama saeutik oge, teu kaasup jelema anu boga agama. Kajaba nalika anjeun bisa nuturkeun ngadegkeun Taurat, ngadegkeun Injil sarta saniskara anu diturunkeun ka Arandika ti Pangeran Andika." Berarti Bapak Ibu wajib atanapi teu wajib urang iman kana Taurat jeung Injil? Pak, wajib. Ari anu ayeuna ngangken gaduh kitab Taurat nyebatkeuna Nabi Musa teh sahana Allah. Upami anu dirobih tina Taurat mah Uzair nya. Yen Uzair teh putra Allah. Upami Injil anu dirobih teh katerangan naon? Isa putra Allah. Di mana nalika Allah Subhanahu wa taala ngantetkeun antawis Taurat, Injil sareng perkara anu diturunkeun ku Allah ka Arandika sanya nama Taurat Injil sareng naon wae nu turun ti Allah kalebet Al-Qur'an pasti moal aya pacengkadan. Di antara dalilna nu mana Pak? Surat Al-Baqarah ayat terakhirnya punya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nuparriqu baina ahadim mir rusuli. Jadi jalma anu iman mah teu ngabeda-beda antawis hiji nabi sareng nabi anu sanesna. Benten sareng Bani Israil. Saudara Adimas, di masyarakat aya istilah nabi besar. Soalnya nyebatkeun ka Nabi Muhammad teh nabi besar. Marilah kita bersolawat kepada nabiyana wa habibana nabi besar Muhammad. Kengeng teu mengistilahkan nabi besar. Nah, sing horeng istilah nabi besar, nabi kecil teh dari Bani Israil. Ketika mereka menganggap Musa nabi besar, nabi kecil nasa Harun. Lamun Musa sasangem, Nabi Musa sasangem langsung ditampi. Pami Nabi Musa sasangem diemut-emut heula, ieu mah cenah ti junior. Gitu. Numawi
upami Ustaz Marsedek pami telepat dina parasit akidah memandang tidak setuju mengistilahkan nabi besar. Pami aya nabi besar berarti aya nabi kecil. Antara besar dan kecil sedang aja, nabi sedang gitu. Nabi sedang. Cobi Bapak Ibu urang tengetan. Naon anu janten kaabot Sufyan ngeunaan ayat ieu. Yen ayat ieu teh berat. Teras ku Imam Al-Bukhari dikaitkeun kana roja sareng khauf. Yen saur Allah arandika teu dipandang ngagem agama saeutik oge, satungtung arandika henteu ngadegkeun Taurat, Injil jeung saniskara anu diturunkeun ka arandika ti Pangeran Arandika. Naon kaitanana ayat ieu sareng khauf? Naon kaitanana ayat ieu sareng roja? Bapak Ibu, anu tadi diantawisna la nuparriku baina ahadim mir rusuli. Janten tetiasa mungwungkul gaduh harapan tina naon anu diamalkeun, tapi kedah aya kasieun amal bisi teu ditampi ku Allah, dosa bisi nimbulkeun azab. Sapertos dina surat Al-Fatihah anu sok diaos ngagambarkeun Yahudi sareng Nasrani teh mana? Goiril magdubi alaihim waladhdallin. Alim jantan al magdub, alim jantan ad-dallin. Hayangna jantan mana? Ihdinas siratal mustaqim. Nu kumaha? Siratal ladzina an'amta alaihim. Anu pasian nikmat ku Allah nu kumaha? Anu selain magdub, selain dallin. Ari magdub nu kumaha? Magdub mah jalma anu dibenduan kulantaran gaduh ilmu tapi teu diamalkeun. Ari adolin mah seueur amalna tapi teu dumasa ilmu. Hadis anu dilebetkeun ku Imam Al-Bukhari dina bab roja sareng khauf nyaeta katampi ti Abu Hurairah. Saur anjeunna sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sim kuring kantos ngadangu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngandika. Innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmah. Sayaptosna Allah ngayugakeun rahmat. Diurang ge aya rahmatnya. Sadari pilgarna mah. Eta salah siji rahmat Allah eta. Rahmat Susanto di Pasimuya aya rahmat aya rahmat sami eta ge rahmat dari Allah gitu. Matak teh ieu mah ngalina kenging rahmat gitu. Mohon saur Rasul sayaktosna Allah ngayugakeun rahmat dina sadinten teh 100 rahmat. Pa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Lajeng 88 amsaka teh ditahan. Teu waka dipasihkeun ku saha? Ku Allah. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan. Lajeng Allah nurunkeun hiji rahmat pikeun unggal makhlukna. Dina hadis saya diuningakeun hiji rahmat eta teh dugikeun ka lamun naon inung sato teh disebutna. Inung sato disebutna inungna gitu. Lamun indungna sato aya anakna digigireunana sieun katincak ngangkat sukuna teh rahmat Allah. Diantawis bentuk rahmat Allah teh eta. Falau ya'lamul kafiru lamun teh mah jalma kafir uninga bikullil ladzi indahu minar rahmah kana unggal rahmat mungguhing Allah anu disiapkeun ku Allah lam
yab'as minal jannah, mangka eta jalma kafir teh moal putus harapan tina lebet ka sawarga. Ayeuna urang tiasa ngariung ngaleueut cikopi ledot kunaon eta teh? Manisan, seleding kunaon? Anu baru teh? Ono. Dacan wargi urang di tempat nu sanes kayak kalimatan nu sejen, eta teh saalam dunya neme sabaraha rahmat. Hiji ku sararea. Saur Nabi 88 amsaka indallah, ditahan ku Allah. Teu kabayang upami dipasihkeun sadayana kitu. Hiji rahmat we pan meuni betahnya di alam dunia teh. Komo lamun 88 tapi hiji di mana tempatna? Di surga. Mangka jalma kafir moal putus asa. Biasana Bapak Ibu anu matak betah di dunia naon? Saur Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, pasangan hirup. Bapak betah aya ibu, ibu betah aya bapak. Eta teh 1%. Kumaha betahna di surga? Gaduh pasangan di surga kumaha, Pak? Oh, Masya Allah. Wal banin nu matak betah di dunia teh gaduh murang kali dugikeun ka sumanget di damal kulantaran murang kali. Ya Allah, jika ada seseorang yang senyumannya adalah kebahagiaanku, begitunya wah status teh. Jika dia menyimpan harapan adalah kepadaku, sehatkan badanku. Gitu. Baik-baik ya badan, sehat-sehat ya badan. Nah, kenapa anakku belum beres cita-citanya? Begitunya. Wal banin. Teu kabayang Bapak Ibu ngariung di surga sareng pala putra, kumaha tah bahagiana. Di dunia wae bahagia, pami kamari lebaran ngariung jeung barudak. Bingah manah teh sararehat katinggal balake cerakan komo di surga. Wal qanatiril muqantarati minad dahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Gaduh harta ngagunuk bro di juru bro na panto ngaleah di tengah imah da banjir. Bingah teu? Bingah komo di surga. Ningan geranya anu bisa dibahas kan Pak. Gogoleran dina dipan sareng bidadari sareng bidadara nganggo kelambu hanapeun tangkal surga iuh-iuh duh mantep pisan. Bari seueur pelayan anu nganterkeun naon tuangeun jeung leueun teu kedah tahajud teh cenah mah di surga tahajud. Abi cenah di surga bade tahajud cenah siang wengi teu kedah. Kedah teh salat di surga, teu kedah wa saum-saum entong. Suka-suka nu mawi di mana berjuangna ayeuna. Nah, saur Rasul lamun jalma kafir uningaeun rahmat Allah nu sakitu seueurna aranjeunna moal putus asa tina surga. Jalma kafir piraku jalma Islam, jalma muslim putus asa. Walau ya'lamul mu'minu ta ayeuna jalma mukmin lamun teh mah jalma mukmin uninga saur Rasul bikullil ladzi indallahi minal adab kana unggal perkara anu disayogikeun ku Allah tina siksaan lam ya'man minan nar pinasti anjeunna moal ngarasa aman tina neraka. Upami henteu putus asa kana surga mah haup roja semangat kana pi surgaeun haup roja dugikeun ka subuh sanaos tiris hujan naririncik jalan laleueun masakeun we ka masjidna roja eta mah teu roja eta tadi bare akal.
Upami sieun ku neraka haub roja. Haub gitu. Sieun cigah eta teh ning. Teh Zulfa kisah pemuda menakan apal di sisi walungan. Eta teh dina kitab Bahrul Adab pamital Pak duka dina Qiraatul Rasidah kapungkur nuju di Cibego. Aya pamuda duka kumaha caritana ulin meureunnya ka walungan duka hanaang lah. Gep teh menakan naon? Apel. Kulantaran hanaang bari lapar, dituang we, terus dituang namanya sadar, kayak cenah ari apel nu bieu nu saha aja. Kumaha lamun nyerenteng bang gitu nya. Nu gaduhna gitu. Dipapai, Pak. Ai mapena katongoh kalebak. Katongoh, mana cenah ieu sugan aya kebon apel cenah. Dugi kasinyo. Oh iya cenah kebon apel teh dipilarian ya cenah nu saha ya cenah kebon apel teh. Aya we nya gubuk ngan teu gubuk derita nya. Ditaroskeun. Assalamualaikum cenah. Aya we bapak-bapak Waalaikumsalam. Mana ieu cenah kebon apel kagungan bapak? Sumuhun nu abdi. Kieu Pak didongengkeun we abdi teh menakan apel palit. Nya ku abdi tadi tuang, abdi teh hilap. Ari sadar-sadar tos heep. Eta teh apa teh? Nu batur nya nu bapak. Nyuhunkeun dihalalkeun, Pak. Ah, teu bisa. Galak si bapak. Teu bisa. Anjeun moal dihalalkeun tah apal teh. Pak, halalkeun, Pak. Abdi moal ditampi salatna, moal ditampi doana. Aya hiji syarat. Naon, Pak? Kudu nikah jeung pun anak. Ah, kumaha tah? Man? Nuang apel menang gadis? Bade? Aduh Pak, abot Pak cenah. Wayahna cenah mun hoyong dihalalkeun kedah karesa. Mangkaning pun anak mah teu gaduh soca, uluh cenah lolong. Teu tiasa ngadangu, leuh. Naon? Toret. Teu gaduh panangan, uluh. Teu aya sampean. Kumaha tah Pak? Buah-buah buntelan meureunnya. Bingung tah si pamuda. Ayeuna kumaha Bapak Ibu? Tuh cenah tepangan, cenah pun anak. Tinggal heula. Eta pamuda teh bingung bade nolak kumaha, bade nampi cantang tubogo cenah kumaha cenah gadis cenah teu tiasa ninggal, teu tiasa ngadangu. Teu aya pananganan, teu aya sampean. Kabayang Pak? Halo? Nalika lebet ka eta padumukan ari piwarang teh nya tadi ku si bapak teh. Nya weh eta pamuda teh singkat carita penak sareng gadis. Assalamualaikum cenah punten cenah abi ka piwarangan cenah piwarang ka dieu. Ari sing horeng anu kapenak ku anjeunna teh biasa we. Socana ayaan. Cepilna ayaan, pananganna ayaan, sampeana ayaan. Wih deui eta pamuda teh Pak teu aya cenah tuang putra teh murang kali bapak teh teu aya. Aya cenah mung bapak sareng si Eneng di dieu mah cenah mung duaan. Henteu cenah saur bapak teu aya socaan, teu aya cepilan, teu aya sampean, teu aya panangan. Da memang anu di bumi geulis Pak. Muhun eta cenah. Bapak masuk ngaheureuyan cenah. Cing goreng naon maksana Bapak Ibu? Pun anak mah ujang tara ka mana? Socana tara dianggo kanggo nonton drama Korea. Cepilna tara dianggo kanggo ngagosip. Cek Dimas. Pananganna tara dianggo kanggo maksiat, sampeana tara dianggo kanggo maksiat. Kumaha atuh ujang tos ninggal pun anak bade? Oh nya bade atuh Pak cenah. Luar biasanya nuang apel kengeng gadis gerasok cobian airi. Tuh kata umpami orang nuang apel kengeng naonnya. Naon eta teh buah tina naon? Sieun, haub. Sieun naon nu dituang teh jadi haram gitu. Nah,
Eta bab anu kahiji dina ngalakonan kahirupan teh kedah aya roja harepan kana naon nu dipilampah teh ditampi ku Allah, tapi sakapeung mah oge kedah aya khauf sieun ku Allah sanaos dosa saalit kumaha wae oge sieun jadi mata, sieun jadi mamala. Moal aya kejadian bae kejadian jika kamarinya dugin ka di demo dan lain sebagainya, terus non pembohongan terhadap izin dan lain sebagainya, upami ayah khauf jamah moal kajanten. Bab kedua Bapak Ibu, babus sabri an maharimillah, bab sabar tina perkara-perkara anu Allah ngaharamkeunana. Kumargi saur para ulama sabar teh aya 3. Nu kahiji as-sabru fit ta'ah, sabar dina ngalaksanakeun kataatan. Anu kadua as-sabru bil musibah, sabar nalika katibanan musibah. Ieu mah nu katilu as-sabru an maharimillah, atapi as-sabru anil maksiyah, sabar dina nebihan kamaksiatan. Ayeuna maksiat beuki gampil beuki sesak. Kapungkur mah Pak upami hoyong milarian murang istri bangor sok ka mana teh akhiri. Akhiri terangeun. Naon teh Bu tempatna teh? Saritem naon. Jadi sabiwir hijinya bae nyatrankeun di Cipego cenah. Ayo. Cenah saritem cenah. Lamun layan anu bau. Ayeuna mah dina HP ceuk batur gitu. Dugikeun ka anu kieu Bu punten. Aya hiji perusahaan si dununganna teh galak ka padamelna teh. Padamelna kantos hiji waktos katinggal pisan ku soca anjeunna si dunungan teh keur muka panto mobil jang anu kitu. Ceuk padamel teh nah. Jadi we kartu. Unggah dunungan amek beja-beja. Jadi ciga dongeng sebling. Barudak apa teh dongeng sebling? Ah, teh apa mah atuh moal rame. Jangkrik. Dugikeun ka eta mah. Ustaz cenah dugikeun ka upami dunungan ngamek, sok we cenah dibuka kartu mah cenah gitu. Sampai ka kitu tah kamaksiatan zaman kiwari. Mangka peryogi kasabaran. Muka HP kedah sabar. Sabar tina naon? Mun aya pimaksiateun skip. Entong dipadagan. Masya Allah. Teu sabar gitu. Imam Al-Bukhari nyutat salah sawios ayat Al-Qur'an. Wa qaulihi azza wa jalla innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tayalian jalma-jalma anu sabar mah yuwaffa baris dicumponan ajrohum pahalana teh bighairi hisab teu aya wates wangen. Hartosna jalma anu sabar tina nebihan maksiat mah pahalana teh agung kacida. Kamari anu ngajapri Bu nu naroskeun ka abdi. Ustaz kumaha hukumna praktek nikah? Abi teh can ngeuh nya. Praktek nikah teh naon maksudna teh nu naros teh? Sing horeng anu pernah dirapatkeun di Firdaus. Aya usulan kumaha cenah lamun ieu tah barudak nu ayeuna kelas 12 amar ujian terakhir nanti praktek nikah. Ini 3 nikah deui. Tarima abdi nikah ka neng anu binti bapak anu kalawan mas kawin. Sah eta pas simbolisna kumaha? Jika cek fotografi ayo cium cenah keningnya eta aya praktek gitu. Anu naroskeun teh di Lebak gitu rerencangan kumaha cenah hukumna. Kang cetek itu kantos dirapatkeun di pasantren abdi saat terus ditimbang-timbang ku asatid ageung keneh mafsadatna tibatan
maslahatna. Bahasa Ustadz Endar pan anjeunna di KUA nya sebagai penyuluh. Dan nikah mah teu kudu latihan cenah tong ge ngalaman gitu. Paneta teh dibimbing kan ku lebe teh. Pami bade nu langkung sae naon praktek mulasara janazah, naon deui? Manasik haji gitu. Nah anu mawi kedah sabar nebihan perkara-perkara anu sakapeung mah kenging tapi mepet kana kidosaeun mending kantunkeun mending tong cios gitu. Dugikeun ka saur Umar bin Khattab wajadna khaira aishina bis sabri abdi sadaya ngararaoskeun saur Umar kahirupan anu panghade-hade nama sanes gaduh naon, sanes kulem di mana, sareng sanes linggih di mana. Tapi kahirupan nu pangsaeuna mah kahirupan anu dilakonan ku kasabaran. Tayeuna teh Bapak Ibu hapunten seueur jalma anu leungit kasabaran. Panas baranangan. Nginjem duit ka dieu, nginjem duit ka ditu kabur. Kabur teh ka mana? Ya Allah ya Rabbi. Disangkana meureunya moal papanggih deui di mana, Pak? Di akhirat. Pan harisan eta teh anu di banderaan ke mun-munan urang teh. Kita dicirian ku Allah, tah ieu bangsatna. Itu. Moal tiasa urang kabur tina urusan naon wae anu teu beres di dunya pasti dibereskeun di akhirat. Numawi peryogi kasabaran dina ngalakonan kahirupan sanes mengukur sabar dina taat, sanes mengukur sabar tina musibah, tapi oge sabar tina nebihan paharaman, nebihan pidosa. Hadis anu dilebetkeun ku Imam Al-Bukhari ti Abu Sa'id Al-Khudri anjeunna nguningakeun saestuna aya sawatara jalma ti kalangan Ansor anu sumping ka Rasulullah pikeun nyuhunkeun sakedik bagian tina harta. Proposal gitu Bapak Ibu, sumping ka Rasul. Mangka teu aya saurang oge ti antawis maranehna anu nyuhunkeun iwati ku Rasul pasti di pasihan. Saha we nu nyuhunkeun pasihan, saha we nu nyuhunkeun pasihan. Dugikeun ka Se'eb sagala naon anu aya dina panangan Rasulullah. Naon nu aya dina diri Rasul dipasihkeun sadayana anu disuhunkeun. Saterasna nalika sadayana harta parantos Se'eb Rasulullah SAW ngandika moal aya saeutik-eutik oge kahadean anu aya di panangan kaula saur Nabi iwal pasti kaula baris masrahkeun ka aranjeun. Ieu teh nuduhkeun yen Muhammad sallallahu alaihi wasallam janten nabi teh bukan dalam rangka memperkaya diri, lain si Walid nya. Uninga Walid Pak. Tadi sebling teh uninga, ayeuna Walid tah uninga. Berarti mah tang walor akhiri. Bagaimana mengandalkan Walid? Jadi aya ieu Pak, aya film Malaysia ngagambarkeun bidaah. Ieu teh diangkat teras ku netizen teh kumargi nyiniran pisan dina kahirupan nyata. Aya di kieuna gitu. Ajengan nyieun ajaran ka masyarakat kudu nginum cai pangumahan sampeana. Teras saha wae nu ceuk anjeunna hoyong ditikah kudu nurut gitu. Si Walid itu pan kasus sabrak kasus di Indonesia kejadian tadi filmkeun ku Malaysia. Nah ieu teh nuduhkeun Rasul mah sanes jalmi anu gila harta janten nabi teh sanes raga ngabeungharkeun diri nu mawi naon wae nu disuhunkeun mangga saur Rasul ku kaula dipasihkeun ari aya mah sakirang aya kahadean moal kaula ngekempit ti aranjeun moal ditunda-tunda. Tapi saur Nabi sarta saestuna saha wae anu ngajaga diri teu gampil punta penta ifah teh
Mangka Allah baris ngajadikeun anjeunna mulya ku sifat iffah. Iffah teh naon? Ngajaga kahormatan. Gede kaitanana sareng hadis ieu, Pak. Di akhirat aya jalma nu teu gaduh pameunteun. Berarti kumaha pameunteunna teh? Dempak. Kulantaran bara main. Naon sebenarnya teh? Jajaluk ya kan? Nah. Mengemis. Ngame, sanes ngamen. Mengemis ieu mah, Pak. Aing ngamen mak sakinten aya pada melanana naon? Ngamen. Ari ieu mah tanpa ngamen gitu. Ari proposal masuk teh karena mengemis. Pamit termasuk kurang liren dina proposal. Pan proposal mah eta mah bagian dari ajakan dakwah. Bagian dari jihad fisabilillah. Pedah di zaman Rasul mah teu diketik gitu. Jadi upami bade perang teh Bapak Ibu, sok aya beberapa sahabat anu ku Rasul teh ditogmolan. Ya nu sajen geus udunan ya. Kurang keneh sok tambahan. Abu Bakar sok digitukeun teh. Terus ari Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab. Mangga ya Rasulullah ti abdi sakitu. Gitu. Ta ieu mah sanes proposal jihad fisabilillah tapi memperkaya diri dengan meminta-minta. Guru urang sadayana kantos nguningakeun aya nu ngantunkeun baheula cenah di lampu merah. Nya nu tukang ngemis aya nu maot di lampu merah. Nyawe ku sareta pada ngarereang nya dianterkeun ka lemurna. Eta mah pas nganterkeun ka lemurna tos ngajajar Bu di sisi jalan teh anu menyambut sang maya sing horeng gedong sigrong dianggapna teh seorang yang dermawan. Nah, nya pengemis teh di kota Bandung di lemurna mah jalma beunghar. Hasil naon? Hasil ngemis. Gaduh gedong terus anjeunna menyantuni beberapa orang di lemurna bumina ageng gaduh kendaraan gitu. Pan di piwarang liren teh kalah ngalih deui kanu sejen, ngalih deui kanu sejen. Da raos atuh. Ayeuna pami bapa didamel sadinten sabaraha gaji? Pami ngemis kantun namprak pan dina lampu merah. Nah, saur Rasul langkung sae anjeun gaduh sifat iffah. Saha wae anu sabar, mangka Allah baris maparin kasabaran ka dirina. Berarti sabar teh ti Allah atanapi urang ikhtiar sangkan sabar. Abi teh cenah can bisa sabar, cenah ku Allahna can dipasihan sabar. Iraha Allah masihan sabar. Urang anu kedah sabar. Maka Allah bakal maparin kakiatan pikeun sabar. Sapertos takwa apa? Ai takwa teh naon? Sifat atau pagawean? Takwa pagawean takwa teh. Anu tepikeun ka bisa jadi sifat nalika terus-terusan urang bertakwa ka Allah. Sanes titel gitu. Sabar, sapertos sabar. Sabar depan pagawean anu jadi sifat. Jeung saha wae anu nyukcuk jalur kacukupan. Saeutik mahi loba nyesa qanaah. Mangka Allah baris ngajadikeun dirina cukup sarta tangtuna moal aya pamasihan anu langkung utama deui oge langkung lega tibatan disabarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadis kadua ti Mughirah bin Syu'bah anjeunna nguningakeun Rasulullah SAW upami salat wengi teh dugikeun ka dampal sampeanana teh duanana barareuh. Urang mah salat wengi nu bareuh soca da seueur keneh peureum mah tibatan salatna. Rasul mah sampean barareuh. Berarti seueur teuing salatna teh ngadegna lami teuing gitu tibatan urang. Terus para sahabat naros ka Nabi. Nah, cenah ya Rasulullah dugi ka kitu ibadah teh. Kumaha saur Nabi? Afala akuna abdan syakura. Nah, teu sae cenah upami kaula syukuran
ka pangeran anu parantos maparinan nikmat ka kaula. Punten Pak, ari fasilitas hirupnya dan tadi kayak sareng ibadah. Pami ibadah orang kawan ku Rasulullah. Fasilitas hirup saya Rasul. Contoh, Bapak piring di bumi esok hiji Pak. Ngapunten. Aya 10 langkungnya. Dina riwayat mah ibu disebutkan Rasulullah piring na hiji. Gelas sebenarnya Rasul. Hiji. Dugikeun ka aya hadis gelas Rasulullah teh rengat tetiasa dianggo da janten bocor ditambah ku perak. Padahal Rasul ngawage teu kengeng pameget nganggo perak. Ku hadis eta kenging upami nyambung rengatna gelas. Pami Bapak gelas rengat ditambah ku perak atau nepi kumaha? Piceun cenah ganti. Sok aya pasar naon ieu teh? Tah pasar malam aja. Ngadon meuli gelas pajar teh. Bapak teh pan gelas teh cenah rengat, ku ibu pangmeserkeun nya ka ka pasar. Nah eta mah euy gelas. Basreng. Kitu nya. Cilor. Naon deui Pak? Martabak. Cek bapak teh, Bu, ieu si ibu meuli gelas datang sagala. Ngaliwat mengpang mengpeng. Eta teh naon Bu? Hiburan ibu-ibu. Meuli gelas sagala dijingjing. Nah ieu dugikeun ka kitu Rasul. Syukuran kana rezeki nu katampi. Dugikeun ka punten Pak aya riwayat Rasulullah nalika bade salat, angkat salat, si gamisna teh katinggal ibu tilas ngucek ku cai. Punten. Janten aya cimani Rasulullah keuna kana gamisna. Ku Aisyah teh dikucek, digosok, dikucek, dicaian sampai kana ka Rasul angkat ka masjid katinggal keneh tapakna. Coba Bapak kakotoran gamis, cenah ngajajar, cenah aya keneh nu hejo, nu beureum, nu koneng. Patarosana Bapak Ibu ari Rasul tiasa teu pami ka Allah nyuhunkeun langkung ti cekap? Tiasa. Tapi nahan teu hoyong maparinan contoh hirup anu bersahaja, sederhana, da hirup beunghar mah kudu dicontohnya sararea ge hoyong tapi hirup sederhana mah kedah dicontoh. Gitu. Terakhir Bapak Ibu, bab waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Bab lantaran sing saha anu tawakal ka Allah nya anjeunna anu baris nyumpunanana nya eta Allah. Ar-Rabi bin Husain anjeunna nguningakeun min kulli ma daqa 'alan nasi. Nyaeta maksudna tawakal tina unggal perkara anu matak ngarupekeun kana pikiran manusia, kana kahirupanana. Di antawis hadis sudah dilebatkan ku Imam Al-Bukhari ti Ibnu Abbas. Rasulullah SAW ngadawuh, yadkhulul jannah bari lebat ka sawarga min ummati ti umat kaula sab'una alfan. Sabuna teh sabaraha rahmadita? Sab'una 70 nya. Alpan atosna alpan? Non alpan? 1000. Iya mun sab'una alpan 70.000. Aya 70.000 umat Islam anu lebet ka surga bigoiri hisab. Moal ditaros heula mangga lebet langsung. Kinten-kinten ya Bah kabagean mah. 70.000 mantu cenah para sahabat teh hukul kumaha tuh. Nah, aya menyebatkeun ieu teh 70.000 teh nuduhkeun seueur. Kan nggunakeun kalimat 7 teh biasana nuduhkeun seueur. Aya nu nyebatkeun oge tinggal we sifatna naon nu jadi sifat ahli surga eta teu dihisab langsung lebet teh. Saha aranjeunna? Hum maranehna teh alladzina la yastarquna. Nyaeta jalma-jalma anu taramenta di ruqyah. Naon ruqyah? Dikeruk uyah.
Ruqyah teh jampe itu. Maksud ruqyah di dieu ge Bapak Ibu punten, ruqyah anu syirkiyah. Upami ruqyah syariah mah enggak. Contoh ruqyah anu dicontohkeun ku Nabi nu mana, Pak? Pami nu nyeri. Bismillah, 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 a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ulangi 7 kali. Naon eta teh? Ngadua sanes ku eta janten damang. Pas tos 7 kali teh, nah ngeureus cenah bareuh. Salah niat. Eta mah ngadua gitu. Nah, mangka upami teu acan kiat katauhidanna mending entong ruqyah bilih naon? Musyrik gitu. Bilih musik, bilih mengko. Bilih kieu. Abah ku abi di ruqyah Abah, damang. Pas abi teh aya digentos ku ustad sejen. Anger, wah cenah. Ieu cenah Hanafi boga kakuatan indra keenam. Itu terus musyrik, Pak. Bahayanya. Nah, numawi ayat 70.000 jalma lebet ka surga tanpa hisab. Di antawisna anu la yastarqun. Aranjeunna teu nyuhunkeun di ruqyah. Wala yatatayyarun. Henteu tiaroh naon Bapak Ibu nyebutkan? Nganggap sial. Tiaroh teh pan tina toer teh naon? Manuk. Orang Arab upami bade angkat-angkatan sok ngapungkeun heula manuk. Pami manuk ngapung ka katuhu jadi tah angkat-angkatan teh. Pami nalika diapungkeun ngapungna ka kenca kajeun tos beberangkat. Moal cios naon sial. Cigah orang Sunda tara init-initan poe naon? Sabtu. Nah eta mah. Kulantaran can gajian. Nah gitu. Tete menganggap sial teh musyrik. Aya nu labuh babaturan, maneh cenah ngimpi modalnya. Naon kaitan ngimpi modal jeung labuh. Aya kupu-kupu ka imah. Ah, sebenarnya cenah bakal aya tamu saha eta kupu-kupu. Nalika cepil panas, wah anu ngomongkeun cenah ieu mah. Gitu. Hujan poyan, naon diciwit. Ciwit ceuli saeutik, atuh ka rumah sakit tetapi deui. Tiaroh haram hukumna. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Maranehna nu 70.000 teh tawakal mungungkeul ka Allah. Naon kaitan hadis sareng ungkapan Robi bin Husaim sareng bab tawakal. Maka di antawisna disebut tawakal teh ikhtiar. Ikhtiar dibarengan ku keyakinan ka Allah. Henteu dihartoskeun tawakal teh pasrah sumerah, henteu naon-naon gitu. Tapi disebut tawakal teh ikhtiar. Engke dina Riyadhus Shalihin Bapak Ibu aya babut tawakal. Imam An-Nawawi ngadamel bab ngeunaan tawakal. Seueur pisan hadisna di antawisna nu mana Pak? Saur Rasul bakal lebet ka surga jalma anu hatena lir ibarat hate nyebut keneh? Hate manuk. Kumaha cenah hate manuk? Emang manuk aya hatean? Lir ibarat. Manuk ngapung tina sayangna dina kayaan lapar, beuteung kosong. Teu mikir meunang moalnya kahakanan kadaharan ngapung we heula. Akhirna ari diikhtiaran mah nalika mulang kana sayangna dina waktu burit beuteungna pinuh malah dina naon disebutna teh pamatukna teh nyanak kadaharan pikeun anakna. Gitu. Nalika bapak anu tani angkat teh heula ka kebon. Tong wakang ngemut. Ieu sayuran cenah bakal murah, bakal mahal. Ikhtiar ya. Bapak nu tiga Pak Asepnya ka kandang angkat teh ka kandang. Ieu teh sapi teh cenah bakal mecekil moal aya hasil ikhtiar ya. Mangka saparantos ikhtiar Allah anu bakal ngarengsekeunana.
Ihwatu iman rahimakumullah, panggilan eta sasieun sabeuneureun tina 3 bab anu dilebetkeun ku Imam Al-Bukhari dina kitabna. Mudah-mudahan urang sadayana ngagaduhan sifat khauf sareng roja janten dadasa dina sagala rupa. Anu kadua sabar dina nebihan kamaksiatan. Nu nemrak anu nyamuni. Oge anu katilu katawakalan dibarengan ku kasabaran, ikhtiar oge yakin ka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.